Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-4. Atuh nalika urang paturai dina bagian katilu, dina bagian katilu parantos dugi ka Nyi Usimah teh anu nyulik. Diculikna teh ku Mang Karji jeung ku Mang Uhyi. Ayu Mang Karji sareng Mang Uhyi teh nyaeta teh usung esangna Nyi Puja. Jadi kadinya nya para wargi mangga urang teraskeun deui etang-etang hiburan pangbebrahmana di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Para mitra kaum dangu, gancangna carita Mang Karji jeung Mang Uhyi geus tarepi ka hiji tempat nu geus deukeut ka Talaga Herang. Harita kabeneran isuk-isuk kira-kira jam 8 keur meujeuhna haneut poyan duanana laleumpang sisi walungan manggul Nyi Usimah nu teu eling-eling. Dina kaayaan kitu, di belah kidul aya nu leumpang duahan. Nagandeang bangun tenang beuki lila beuki deukeut barang geus sidik tetela Paringga jeung Asmadi. Murek ngajorag ka Talaga Herang. Paringga gawena rurat reret nempuan sabudeureun eta wewengkon. Barang rek kasisi walungan manehna ngajenghok leuwas. Ya, tu tempo kumani. Aya jalma make teregos bari manggul awewe. Curiga delek mah euy, pasti jalma jahat teh. Ceuk Paringga bari nunjuk ka sisi walungan. Ku Asmadi direret bari kerung. Aduh benernya. Lampahna kitu mah jalma jahat, mun jalma bener mah moal make teregos atuh jeung moal leumpang sisi walungan we. Lantaran jalan ge da ngabulumbung. Mati pilambeun urang euy. Nah perlu nulungan eta wae. Asmadi ngareret deui ka Paringga. Cek kudu panjang pikir. Nampun cilaka mah kudu buru-buru ditulungan. Doa urang pegat. Mun perlu mah urang ewak nu jahatna sekalian. Cileng-cileng Paringga jeung Asmadi laluncatan ka walungan. Deui laluncatan dina batu-batu nu taringgul sisi walungan. Kekung silila oge tepi kaduduaan haok Paringga nyentak. Eureun sia bangsat. Serepet ngelugas bedog keur nyingkilna. Tapi Mang Karji jeung Mang Uhyi geus waspada ti tadi keneh. Lantaran boga rasa yen dirina disusul-susul ku urang Cijebung. Atuh basa aya nu nyentak teh teu kungsi mikir panjang. Teu nempoh heula ka jalmana langsung malik bari narajang. Bedog nu panjang ngolepat kana peuheung Paringga. Nyat modar sia. Siut seseukeut bedog ngancam beungeut. Apunten jeung mah beuheung. Siapa ditakis ku bedog Paringga. Mang Sineng penting buricak. Seleng Paringga ngawahan heula. Manehna masang kuda-kuda, recep naker, dua sukuna nangtung dina batu. Ngempok itu Asmadi ge teu cicingeun manehna luncat ngahalangan Mang Uhyi manggul Nyi Usimah. Seakna rajang tahu ku haur wulung, nu di arah bincurangna celepung Mang Uhyi luncat bari nelepkeun sukuna. Ros haur milepas, clek suku Mang Uhyi nincak deui batu, langsung ngawangun kuda-kuda. Una si awewe teh bangsat, mun teu dituna sia hulu sia dibejankeun sia ku aing deuleu. Asmadi ngagorowok bari nyabetkeun haur wulung. Nu di arah tuur musuh lantaran kaluhur mah, paur milepas ka Nyi Usimah nu harita dipanggul tetep teu eling-eling. Mang Uhyi teu nemalad manehna kalah ka ngayunkeun dampal suku katuhu ngancam dada. Cilek plos masing-masing panarajang tekeuna. Akhirna ger tarung rame naker. Mang Uhyi ngalawan Asmadi, Paringga ngalawan Mang Karji. Silih sabet, silih gitik, silih sepak, silih tajong. Nu tarung jelung-jeleng laluncatan dina batu nu taringgul. Ditabehan ku seahna sorat cai sisi walungan. Harita Mang Uhyi beuki kadesek lantaran gerakan kurang laluasa. Da puguh bari manggul Nyi Usimah akhirna Mang Uhyi luncat milih tempat nu rata tur lega. Clek dina bantu lempar sakilat ngagolerkeun Nyi Usimah. Tapi barang nangtung deui sukuna ditemprang ku haur wulung. Cabaraon keuna pisan kada bincurang. Aduh, tobat rumpuyuk Mang Uhyi rumpuh. Tuluy muringis nahan ka nyeri. Barang rek cengkat teh cabaraon dibabuk tak-takna. Atuh meni ngarentet bari calangap, tak-tak meni asa sempal. Mang Uhyi gegerungan suku jeung tak-tak kacida nyerina panon melong ka musuh. Nah, hayang hirup atau hayang modar sia? Mun hayang hirup hayu bejakeun ka kami. Saha ngaranna ha? Asmadi mureleng ka Mang Uhyi.
Bari ngabar haur gulung sayaga rek dipake narok tarang musuh. Mang Uhyi teu nemalan manehna ukur muringis bari hatena deg-degan. Jajantung ratu globak kapaur geus puluhan kali maring wanoja tapi kakara ayeuna manggih halangan harungan. Basa Mang Uhyi rubuh jeung diancam ku Asmadi. Harita Mangkarji meninggalnya preuwas mangkaning manehna sorangan keur riweuh ngayonan paringga. Nu geus jelas pangawasana saluhureun malah sirah Mangkarji tatu saeutik ka garis kucongo bedog basa keur ngelok. Tapi sumanget Mangkarji teu ngurangan. Manehna luncat ka tukang bari ngabubat babit bedogna, ngabendung serangan paringga jeleng seak malika Asmadi nu keur ngancam Mang Uhyi. Terang bedog bantrok jeung haur. Asmadi ngajari jeung ampir rubuh. Tapi basa rek narok sirah musuh. Mangkarji sakilat ngarawu Mang Uhyi beretak lumpat satakar tanaga. Sakilat geus jauh deui ngiles kanu barala. Nah diantep wae euy, hayu urang budak-budak. Teu perlu lantaran nyemojang disalametkeun bae antep lah. Suganan dina hiji waktu patepung deui, ceuk Asmadi bari ngahega. Manehna reuwas kareureuhnakeun sabab tadi ampir kabeunangan ku bedog musuh. Nya tapi rek apal kumaha kamaranehanana lantaran urang macan hasil ngabebekeun ngabebekeun tergosna. Dibebekeun disoekeun tergosna. Urang teu nyaho kana rupa nu sanyana. Saha maranehna teh atuh sedengkeun manehna mah geus apaleun pan ka urang. Tangtu lamun patepung di jalan pasampangan teh urang nu leuwih ti heula kabeunangan. Manehna bakal laluasa ngabongohan. Haringga hariwangeun. Sabab can sidik kana rupa musuhna. Lah nah make jeung hariwang. Kos lin jago cilamping we. Ayeuna mah geus we cicing mending urang nulungan nyemojang ieu bising kumaha onam. Asmadi dongko bari melong kana beungeut Nyi Usima. Atuh ari nempok kitu paringga ge ngadeuketan. Harita Nyi Usimah diakalan kuduaan. Ditarekahan sangkan eling deui tina kapayahanana tapi samemeh lilir ti beulah kaler kadenge nu pating gorobo. Bari pating gorobas lumpat di nu bala puguh we. Paringga jeung Asmadi reuwaseun jeung narangtung bari ngareret ka tempat datangna sora. Barang breh puluhan jalma pating garajeleng. Harita teh ngaluncatan walungan nuru ka manehanana. Cilaka euy Asmadi. Aya budak euy. Wah, palang siang ketembuhan buntut maung euy. Teu kudu sieun urang mah teu boga dosa. Nu puguh mata sulungan ngabebaskeun di awewe. Keun bae antep naha? Ceuk Asmadi. Manehna ngabeberaha teh paringga bari ngabeberaha teh sorangan. Padahal sarua jeung paringga sok sieun katudingan ceuk paribasana katempuhan buntut maung. Ya, tapi ulah bukti nu bisa ngabelaan ka urang euy. Da kumaha jadina we tah lah, teu kudu sieun bari oge. Keur gunem catur kitu nu mudag tarapi manten. Asmadi jeung paringga dikepung wakul buaya mangap. Jalma-jalma mending ngaregreg sisi walungan samakta pakarang. Kawas nu keur ngepung garong gerot we. Sedengkeun nu dikepungna ukur colohok bengong teu ngayakeun tinaka naon-naon. Batua ieu bangsatna ieu, mondong ditanya heula langsung we podaran. Bangkena palingkeun ka walungan tuman, ceuk hiji sora ti beulah kulon. Si horeng teh mangsarta anu anakna dipaling, malah harita ge mening ngajenghok nempo Nyi Usimah ngagoler dina batu. Batur-batur maju, cewak ke bangsa tah, ceuk tua kampung mere komando. Atuh jelung-jelung dalapan jalma maju sakaligus. Rek ngaraponan paringga jeung Asmadi. Tapi nu diserang teu ngalawan anggur ngacungkeun leungeun bari ngagorowo. Tahan heula baraya. Ulah kikituan ye bising cilaka. Paringga ngelingan sangka nu narajang daek diajak badami. Tapi jawaban nu katariwa iwati sabetan-sabetan bedog nu mateni. Mata kese di bendungna. Saderek-saderek nanaonan ieu teh apa ulah kikian. Asmadi undur-unduran bari mikeun panarajang musuh. Tapi manehna teu ngalawan saukur ngabela diri. Sarta jeung tua kampung tuluy gogorowokan mere komando. Sangkan baladna newak nu duaan. Tapi tetela teu gampang paringga jeung Asmadi karsitnaker. Ningkahan panarajang nu sakitu lobana, ukur ngagulak-gilakeun awakna saeutik. Mun perlu sok luncat jiga simeut. Atuh bedog jeung kegendir teh ukur plus-plusnya betar angin. Sabar, nanaonan iteh, kekeula urang badami baraya, kekeula. Paringga teu boleh sabar tapi gero aya nu ngagorowo. Bontong diwaro. Taraya bangsat ngaku sok podaran. Bangsat karesek mah biasa bela diri. Baturna surak meni eak-eakan.
naningan sorat cain ngaguruh di walungan nu ngepung beuki loba 12 jalma maju sakaligus ngagunakeun pakarang menirupa-rupa pating kolebat ngancam Paringga jeung Asmadi. Atuh hayo-hayohan kitu mah para mitra, Paringga mah beak kasabarana daek teu daek manehna kudu ngalawanan anu nyerang ka dirina. Paringga jeung Asmadi harita teh para mitra sadaya beak kasabaranana. Loba catur sakilat ngalugas bedog siwar bedog diputerkeun luhureun sirah dina gerakan ramat lanca. Panarajang musuh kasabet. Celeng dua bedog ngacleng kawalungan. Mengepung beuki semangat nu nalangtung dina batu laluncatan ngabantu baturna. Bener euy lah manusia teu beunang di sabaran mah kudu dibawa cokorna. Rasakeun sia bedul lah. Waing sia dituhar kabeh jelema kieu mah. Cek Asmadi asa dihatean. Seak nyabetkeun haur wulung, uriak nu ngepung mundur meni jelung-jeleng kana batu. Anu sieun kasabet ku haur mohon baraan teh para mitra. Antuk ngager tarung 2 lawan puluhan jalma. Pating gorowok ngaruntagkeun hate Paringga jeung Asmadi, ngadurukna hawa nafsu namahan amarah. Harita tua kampung jeung sarta milu ngepung hayang newak nu duaan. Tapi untung aya ning welingan sangkan sawareh nulungan Nyi Usima. Sarta gewat mundur terus ngadeuketan Nyi Usimah. Bantuan ku baturna nu tiluan regenyeng Nyi Usimah digarotong dibawa kanu jauh bisi kabarerangan kanu keur tarung. Bangsat, montong ngalawan sia leuwih hade pasrah deuleu. Ka aing lamun pasrah kasalamatan nyawa anjeun dijamin. Tapi lamun tetep mungkir jeung ngalawan nyawa anjeun baris ngalayang dicacag ku puluhan bedog jeung tumak. Sok sia pasrah. Cek tua kampung bari ngacung-ngacung bedog. Mentong gagabah sia nyangka kanu teu uni deuleu. Sabab kaula mah teu rumasa ngabangsat, teu rumasa boga dosa. Nanaonan make ngepung ka kami sareng teu pupuguh. Paringga bari terus ngabubat babit bedogna. Nakisan panarajang musuh tapi teu nyaho. Teu nyoba-nyoba dilakakeun kanu ngepung da niatna mah para mitra ngan saukur nahan wungkul. Dalamun bener-bener mah harita ge Paringga rek nyerang ka musuh sahenteuna musuh teh kudu gempar ngagunakeun jurus Paringga jeung Asmadi teh sahenteuna bae para mitra jurus-jurus anu matak mateni. Mundong mungkir sia bukti geus kapanggih anjeun duaan sia ngabangsat sabab Nyi Usimah aya dina genggeman anjeun. Tas dikumahakeun tadi teh sia jawab bangsat sia. Kaula mah lain ngabangsat nulungan. Bohong sia modar bagian anak. Sok maju barudak. Tua kampung jengkelin. Manehna tuluy-tuluyan mere sumanget ka anak buahna. Atuh ngepung teh beuki ngangseg sabari pating gorowok mata katorekan. Paringga jeung Asmadi sahate sanggeus puguh kitu mah ngagunakeun pakarang teh teu asa-asa. Nakisan pakarang musuh. Bari sakaligus narajang niat rek ngarubuhkeun sakabeh nu ngepung. Akibatna memang mata ketir nu tatu pating koceak nu kabeunangan ku haur bulung pating gararung. Tapi tatuna teu aya nu matak bahaya sabab Paringga jeung Asmadi ukur niat ngalumpuhkeun musuh teu aya niat mateni. Dina waktu nu ngan sakilat 8 jalma pating rumpuyuk teu kuat narajang deui. Bisa jadi sabaer hatena rek maju asa-asa mandeg mayong. Nempok itu tua kampung ngahuleng bingung yang hareupanana. Aki-aki pewat sia. Munya sia wani hayo pajukeun kabeh balad sia. Wae moal burung diladenan kabeh ge. Paringga nangtang bari ngajega dina batu. Musuh taya nu wani maju ukur pating polohok. Mondong somong sia bebenyit aing mah moal mundur deuleu. Sarta teu sieun ku manusia segede leutik model sia. Urang ajar wani-wani nangtang-nangtang ka aing. Ketua kampung sabrut narajang ka Paringga. Bangun gemesna keresok sanajan ayus aya umuran. Tapi kakesitan nama para mitra naningan budak ngora tua kampung teh. Ngan dina urusan ieu mah Paringga lain tandingan tua kampung. Sabab pangawasa Paringga jauh leuwih unggul. Panarajang tua kampung teh taya hartina kalah ka matak cilaka. Harita tua kampung kasabat ku bedog palebah igana untung ukur ku congona. Ngiririk nurih kulit jeung baju najan kitu ge getih ngucur matak salempang. Barudak maju podaran manggeluk teh euy. Tua kampung gergeteun. Manehna ngacungkeun bedog bari kakerot. Anak buahna ngangseg babarengan kerat ngepung Paringga jeung Asmadi. Nu antukna kabeh kakeunaan ku panenggeul nu duaan. Asmadi meni sakilat-sakilat ngababuk musuh.
berak beruk bedog racleng kawas kemang eurit katebak angin. Mumpung taya nu mangga pulia nu jag-jag keneh lumpat ngajauhan. Dua kampung kabeunangan bitisna ku haurwulung ngarumpuyuk dina sela-sela batu. Geus puguh kitu mah paringna ngasupkeun bedog kana sarangkan. Gila denan jelema lolong jeung torek malah siwah ini teh. Bari jeung ngareret ka Asma dinu keur ngucapan haurwulung. Leos ari nit teu malire kanu rarubuh. Dua kampung jeung baladna bati colokok bengong ningali kaayaan kitu. Sanggeus ngarasa ripuh tarung jeung paringga kadut Asmani. Ngaberung kabur ka Talaga Herang Mang Uhyi humarurung sapaparat lantaran katu kacida nyerina ari Mang Karji teu rarat-reret tuluy lumpat bakat ku hayang tereh tepi ka imah. Akhirna nepi kanu dijugjug ka samak teh Nyi Pujayanti keur ngabaheulai dina kursi hoy. Panonna mencerong kaburuan ngarep-ngarep badegana nu taya datang-datang. Hageung datang? Halengoh Mang. Kunaon Mang Uhyi teh? Nyi Pujayanti kerung. Manehna heran nempo badegana kitu. Mang Karji teu buru-buru ngajawab, manehna ngagolerkeun heula Nyi Mang Uhyi. Ngagulerkeun Mang Uhyi nu humarurung bae geus kitu kakara madep kadununganna pok nyarita ancana karep. Nyi nyangakeun sadaya-daya. Margi Mang teu rumaos lepat teu tiasa ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Sewu bebendu laksa duduka nyangakeun ka Nyai. Nah kunaon Mang Karji? Kumaha idatunya naon sababna Mang Uhyi jadi kieu? Nah Mang Yan musuh? Nyi Puja heraneun panon mureleng ka Mang Uhyi nu ngagoler gegerungan. Barabat Mang Karji nyaritakeun pangalamanana. Terangkeun kabeh ti mimiti indit nepi kadanget harita tupuguh we. Nyi Puja teh menireup geuneuk rai pias asa dihina ku dua jalma nu ngagagalkeun kana paniatana. Kurang ajarnya. Saha ngaranna dua jajaka teh Mang? Di mana ayeuna-ayana kuring asa dihina, asa ditingkah hulu? Bari kekerot nahan amarah. Awakna gidir bakat ku amma. Aduh, hapunten Nyai, Mang teu terang. Hari margi tekan tos tataros, nanging ku margi aya nu nyusul-nyusul ka Mang. Tangtos eta jua jajaka teh urang kijebug. Ulah warga Nyi Mojang atawa memang papacanganana meureun tak kitu Nyai? Mun kitu carana Mamang teu meunang cicingeun. Mun Mang Uhyi geus jag-jag deui ulah lila-lila eureun di imahnya. Buru-buru init kalemur kijebug tumpas kula wargana ta Mojang. Sarta si Mojang kudu beunang ka bawah ka dia hirup-hirup. Mun eta teu beunang Mamang kudu neangan nu sejen. Hak itu tugas ti kuring nya, jalankeun masing hasil. Bingung sumanga Nyai. Umang bade diesdokeun pisan. Nang ayeuna mah nyuhunkeun sarantos we heula. Bade ngalanungan Mang Uhyi ieu teh. Jeung geura ubaran, mania di Talaga. Muga-muga jag-jag deui sabihara-bihari ulah katutuluyan. Ceuk Nyi Puja bari ngareret ka Mang Uhyi. Ngagoler keneh bari ngararasakeun ka nyeri. Mang Karji teu mikeun kasempetan regenyeng Mang Uhyi di pangku. Tuluy dibawa ka Talaga sanggeus anjog kalobong dialungkeun ka tengah ku jubar kana cai Talaga. Karlep Mang Uhyi ti teuleum karabak cai teh ngaburial ka luhur. Ucungul Mang Uhyi ka luhur tuluy gigi beri bari ngusap beungeut cakakat seuri. Aduh, seger cenah uri kecebuk ngojai ka sisi. Ditutup ku Mang Karji bari ngeupeulkeun taneuh liket. Leuweur dipake maledog Mang Uhyi plok keuna pisan kana tarangna. Lep Mang Uhyi teuleum lumayan rada kebal hampir 5 menit. Uhyi hanyat euy cager sia. Mang Uhyi ngagorowok pucung heul Mang Uhyi muncul kana beungeut cai. Ulu ngojai deui bari muru ka sisi tak-tak jeung suku nu tadi nyeri ayeuna geus teu karasa. Barang hanyat ka darat jag kawasasari. Duh, mun aya Talaga model kieu wah pada ngadeug mun para mitranya deh. Nu aya teh ngan dina dongeng para mitra segala rupa model-model nu kieu maka aya dengan ukur dina dongeng. Teu aya kanyataanna. Dia bade di mana atuh? Baheula cenah aya cenah cai anu nyantai nyangkrung. Lu bisa nyageurkeun anu muriang eta mah kabeneran we atuh dah. Tangkal kina nu dituaran dan api nurungkad tuluy kakeum ku caina diinum rada pait tuluy nyageurkeun.
Ayeuna mah para mitra teu aneh masalah model kitu. Ngan lamun aya talaga bisa nyagerkeun model kieu, wah, ribuan jalma meureun para wargi datang. Puluhan ribu, ratusan ribu jalma ngeueum di talaga. Beak tempat. Aduh. Dasar teh wae para wargi sadaya. Dina kaayaan masalah-masalah nu naon teh. Nu seueur emutaneun masuk aya we kajantenan. Model cai dina talaga kieu mah ngan saukur dina dongeng ayeuna para wargi nyata dongeng carios nyambung nuju deulna talaga hideung karya Pileca nu didongengkeun ku Mang Jaya. Ngan saukur dina dongeng mangga urang teraskeun deui. Cager euy hadena euy, jag-jag deui eta anu karasa. Mun kitu mah urang init ka Cijebung euy. Lantaran tugas urang can beres Nyi Mojang teu kabawa ku anu geulis Nyi Puja. Lamun teu hasil urang bakal dibenuan euy. Cek Bang Karji ngajak init deui. Ayo atuh da ieu mah geus jag-jag kuring ge. Tapi kudu hati-hati jeung waspada euy bisa jajakan dua teh. Buat jajakan dua teh euy. Eta wawasen luar biasa. Sakitu luhurna padahal masih keneh ora keneh euy. Geus jag-jag kitu Mamang Uhyi meninga gedi gleumpangna dituturkeun ku Mang Karji. Ajujug ka lemur Cijebung rek maling Nyi Usimah nu tadi karebut ku musuh. Sangkaan maneh nama Paringga jeung Asmadi teh urang Cijebung nu ngahaja nyusul manehanana. Cag urang tunah heula lampahna Mang Uhyi jeung Mang Karji. Murek ngajalankeun parentah dununganana ayeuna kocapkeun deui Nyi Pujayanti. Harita teh ngajentul sorangan bari mikiran kajadian nu geus kaliwat. Oge mikiran Sarmo nu geus lila can aya mulang. Herana terus ka mana ari si Sarmo nya? Sanggup atawa henteu newak nu duaan teh? Sigana moal burung katutuluyan tarung sabab mungaran Asmadi jeung Paringga jelas lain jajaka samarangan. Nyi Puja geus boga hiji taksiran ngeunaan Paringga jeung Asmadi. Bisanya nama memang manehna oge aya pikir kadua leutik kanu dua teh ngan mustahil ari kudu ditarima duanana. Nu diupat teh kela panjang umur harita norojol ka hareupeun imah. Paringga jeung Asmadi nepi ka dinya sanggeus neangan talaga herang. Atuh puguh Nyi Puja meninga jenghok lantaran nu datang teh lain Sarmo. Tapi Paringga jeung Asmadi sajongjongan mah Nyi Puja colohok bengong. Kawas nu teu ngarti kana musabab-musababna. Geuning di dieu bumina Nyi Puja teh. Kabeneran keur aya di bumi. Sampurasu Nyai ya Akang ti Cilamping ya. Ceuk Paringga bari ngajanteng di buruan. Digireunana Asmadi ngajega nulak cangkeng. Rek nyemah ka Mojang nu gagah naker kawantu rek ngayakeun balitungan. Puja, ieu kaula Asmadi ti Cilamping. Ieu geurabageakeun atuh lah jong-jong-jongjona diuk bari ngalamun. Asmadi kasar ngomong. Hatena panas kula lampahan Nyi Puja nu ngadukeun manehanana jeung Paringga. Tapi najan bari jeung kitu ge ari nempo nu geulis mah hatena jadi ngageteh. Ngadengin uluk salam Nyi Puja cengkat tina tempat diukna. Tapi can waka nyarita tuluy nyampeurkeun kaburuan. Jen ngajanteng hareupeun jajakan dua panon melong lalebnaker. Sanya nama nu diarep-arep kuring mah lain anjeun duaan. Saha nu diarep-arep ku anjeun teh atuh Nyi Puja? Si Sarmo. Paringga netep seukeut ka Puja sorot panon ngandung komara. Bener si Sarmo nu diarep-arep ku kuring mah. Ondong diarep-arep atuh si Sarmo mah. Aduh. Geus modar ku kaula duaan. Layona ge dipalikeun ka balungan Cipancar. Niat jeung tujuan geus kanyahoan ku kaula sarta kaula geus nyaho kana maksud anjeun. Ener kumaha mun kaula datang ka dieu? Nyi Puja ngahuleng manehna mikir dina hate. Bari nitenang tangtungan dua jajaka nu rajeg hareupeunana. Tetela ayeuna mah sidik da puguh caang kawantu ti beurang. Paringga jeung Asmadi teh katara tanda-tanda kagagahanana. Aciri tanda-tanda kasaktianana. Kusorot panon oge geus kajudi yen dua jajakan nangtung hareupeunna teh lain jajaka bolostrom. Puja, anjeun geus ngadukeun antara kaula jeung Kisobat ye nepi ka galungan sapeuting jemput lilana. Tapi tetel anjeunna cidra kana janji ingkar tina Subaya. Lunca-linci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Hayo samemeh aya putusan. Kalah ka anjeun mantog ka mana anjeun harita? Naon sababna make ngejati tegal jukut segala? Cek Asmadi geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana jawaban Nyi Puja. Asmadi, Paringga, peuting eta kuring memang ngejat di tempat tarung anjeun duaan.
tapi lingkah yang kuring sabab aya nu mawa kaburnya tanah si Sarmo. Kaula satadina mah hayang ngilu, hayang uji ka anjeun teh duaan. Nasahan unggul jeung saha nu tahan uji. Tetela anjeun duaan sarua gagahna, sarua satriana jeung sarua saktina. Ngan hanya kal kaula can bisa milih, da anjeun duaan can puguh aya nu eleh jeung aya nu meunang. Sabab kuring mah teu nyaksian nepi ka rengsena tarung. Nah bener anjeun teh, aya nu mau kabur? Paringga can percaya. Bumi langit jadi saksina, kuring mah memang teu niat indit. Tapi aya nu mawa kabur sarta kuring teu bisa ngejat. Sing percaya. Ngabohong mapanterangan pikeun kuring mah. Asmadi jeung Paringga silih reret dua anana. Dua anana ge para mitra jadi kagok rek ngayakeun baritungan teh. Lantaran ayeuna aya pangakuan ti Nyi Puja. Bila-bila amarah jajakan duaan, murangan timbul harapan anyar mikah hayang ka Nyi Puja sakumaha nu geus kaalaman sameuna. Di dieu para mitra sadaya Nyi Puja ngetrukeun sakabeh pangawasana. Ngetrukeun sakabeh ilmu panemu jampe pamake. Pikeun ngirut eta jua jajaka da puguh atuh. Berita bari kulat kelet atuh da kelet anu ngandung pamelet. Imut anu ngandung pangirut teh para mitra pikeun dua jajaka model Asmadi jeung Paringga sahenteuna kudu karoroncodan. Asmadi jeung Paringga harita teh ngaleketei hatena ningali ka aya Nyi Mojang nu katelah Nyi Puja. Atuh puguh tadi ge disebatkeun para mitra Nyi Puja teh lin awewe samarangan. Awewe anu pinter ngirut, anu pinter ngelet. Atuh para mitra kelet ngandung pamelet, imut ngandung pangirut, ngaleketei pikeun Asmadi katut Paringga. Malah harita Paringga tuluy nyarita. Makarep anjeun geus kieu euy. Hah. Mun bener lain kabur mah teh salan atuh mun aturan ti heula dipake deui, urang tuluikeun we tarung. Urang milih nu gagah jeung sakti, sing saha nu unggul eta nu boga hak pikeun mibana Nyi Puja. Oh jadi maneh rek tarung deui kitu? Nya heueuh. Naon deui atuh nu penting apa urang monya. Nyi Puja dipiboga kuduaan moal mungkin pan? Nya satuju deh, tapi urang tanya heula ka jinisna ieu. Oh berarti tanya ku maneh sing bener ngarah daria mikiranana. Heuh. Maneh ulah ngilu ngomongnya. Paringga maju salengkah. Ngadeukeut Nyi Puja nu tetep nangtung di dinya. Kumaha maksud anjeun ayeuna Paringga? Bade minaon kitu bieu teh? Nih, hapunten lah. Akang teh nya margi rumaos tos kalepasan. Kapangaruhan ku hawa nafsu jeung keheul kana lalampahan si Sarmo. Lamun nya kitu jalanna mah akang ge moal popolotot ngajak pasea. Har, teu ngartos atuh kuring mah. Nah kumaha maksud anjeun tadi teh jeung naon sababna rurusuhan datang ka dieu? Rek nagih janji atawa rek ngajoran ngajak perang? Nih, terus terang akang teh lah panas hate teh. Akibat tina ngadenge kekecapan si Sarmo, manehna ngajak tarung ka akang jeung Asmadi maksudna teh rek ngelehkeun akang sangkan jadi badega nyai. Sedengkeun akang paling najis jadi badega teh mending keneh hirup sorangan sabab loba keneh pacabakan. Tapi ieu mah ngadenge katerangan nyai kitu lah. Atuh akang teh ngerasa salah rumasa geus kejot borosot kitu. Getas sarupateun akang teh. Mungkin dihapunten we gitulah. Paringga sanuk-sanuk menta dihapura pedah tadi geus ngomong kasar. Ari maksud akang nu sanyana rek naon atuh? Rek ngayakeun balitungan jeung nyai. Rek ngajak perang pikeun ngabuktikeun yen akang jeung Asmadi lain jajaka keuyeub apu. Tapi jajaka nu leber ku wawanen pinuh ku sumanget. Oh, kitunya teu naon rek ngajak ngadu jajaten oge. Moal burung diladenan ku kuring oge tapi lain ku jalan tarung, leuwih hade urang ngadu ilmu we yuk. Nyi Puja satengah nangtang. Kan Paringga jeung Asmadi nyaraho yen maneh lain awewe samarangan. Oh gitu. Ayolah urang coba-coba. Paringga jadi penasaran. Hayang ngajajal pangabisan Nyi Puja. Asmadi kataji pok nyarita tegasna keur. Leuwih hade urang jajal we tapi ka mana kasaktena Nyi Puja teh lah. Yuk Asmadi lah urang coba-coba. Nyai yuk orang jajal heula. Nah sakumaha kasaktinan anjeun teh? Hade ku kuring rek diladenan. Yuk tuturkeun ka Talaga Herang di dinya urang ngadu jajaten. Puja teu nunggu jawab. Tuluy init ngajugjug ka Talaga Herang nu aya di kiduleun imah. Paringga jeung Asmadi nuturkeun meuni segut. Duanana beuki tambah panasaran harayang nyaho naha wewe naon Puja teh. Sabab dina sikep jeung caritaanana nimbulkeun kacurigaan.
Tekung silila tiluanana geus tarpi ka sisi talaga herang. Puja melong ka tengah talaga nu caina omak-omakan katebak angin. Lamak pating siriwik ka sisi silih udag teu aya beakna. Angin leutik ngahiliwir ngoyagkeun daun kiara nu ngaroyom ka talaga. Manuk-manuk recet di sarada baleger naker. Nu jauh pating keleper nyampeurkeun. Harinteup nya tangkal kiara kawas nu hayang nyaksian kanu rek ngadu jajaten. Kumaha carana ieu nyai? Jeung kumaha atur-aturanana? Paringga geus hayang geura-prak panon melong ka cai. Ieu aturan namanya? Kuring rek nyumput di jero talaga ku akang duaan kudu diteang. Mun kapangi dina waktu 100 kali ngamekan, hartina akang unggul. Takahiji kaduana kuring geus lila tarang ngadahar pai surang. Lainna wayahna pangalakeun ku akang duaan. Kudu meunang dina waktu 10 kali ngarenghap sarta ngalana ulah make ramo leungeun. Teka pikir kumaha carana? Cek Pujayanti bari pepeter. Oh, ngan sakitu bisi aya nu sejen pek caritakeun sakalian. Coba we heula sakitu ulah make somong. Mun dua rupa kacumponan kumaha terusna? Kuring rek nurut kana kahayang akang duaan. Bisi akang miharep keneh ka kuring, heug rek ditarima, tapi syaratna ngan saurang. Teu meunang duaan sabab teu akur jeung aturan geus ilahar. Awewe ngan meunang boga hak panutan ka saurang. Syukurlah. Akang bunga lamun kitu mah. Kumaha maneh satuju mah dieu. Paringna ngareret ka Asmadi nu ngabandungan kalayan daria. Nya satuju we. Pikeun kuring mah satuju wae. Sanggup lah ngajalankeunana. Syukur euy. Eta hartina kasanggupan hiji satria lalanang jagat. Sok geura nyumput nyai lah rek di mana nyumputna. Ku akang rek di teangan najan nyumput di dasar talaga ge moal burung di teangan. Ulang mimitiannya. Si inget ye nu nangtukeun waktu kuring sorangan. Sabab kuring nu rek milangan ambekan. Mun geus 100 kali can kapanggih kuring rek bijil tina panyumputan. Oh, gelas satuju uprak lah geura jalankeun. Leng Kujubara Nyi Puja luncat ka tengah talaga. Tanglep teuleum cai talaga muter ngabudah nimulkeun lamak nu pating siriwi. Kasisi di tengah talaga aya buleudan anu ririakan matak lucu. Nyi Puja teu katempo sarta teu kadenge sora-sorana acan. Sajongjongan mah Paringga jeung Asmadi ngahuleng. Dan bingung harita teh para mitra ku pilampaheun. Tapi untung teu kamalinaan Paringga kaburu sadar yen manehna kudu unggul dina eta ijen. Madi, waktu ngan sakedeung ieu, yeuh urang teangan ku duaan kerahkeun sakaba ilmu panemu euy nu geus kapimilih urang. Hayulah da aya waktuna saeutik deui. Kalayang Kujubara Paringga luncat ka tengah sagara lep euleuh berak-bak cilep cempling di talaga teu aya naon-naon. Balik deui kana kaayaan tadi. Ari Asmadi manehna teu luncat ka tengah talaga tapi ngalengkah lalaunan ka sisi talaga. Malah basaan cerup kana cai teu aya tapak-tapakna acan cai teh teu oyang. Kalakain teu ngeresek beuki lila beuki ka tengah tungtungna lep ka jero talaga teu ninggalkeun tapak mung waktosna kabujeng.